Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, patali wanci nu katunda dinten kamari kaselang kumangsa nu nyarengan sejanepangan. Ukituna ngahaturkeun salam pangabaktos ti Putra Sunda Channel ka wargi-wargi sadaya nu di mana wae ayana. Wargi-wargi sadayana kaleresan dina danget ieu pribados aya di wewengkon Ciamis anu tempatna di Kampung Babakan Cimuntur nu kacandak ka Desa Rawa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Wargi-wargi sadaya, hayu urang sami-sami titenan sabudeureun ieu kampung anu aya di Babakan Cimuntur. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga wargi-wargi sadaya urang titenan kaayaan alam anu endah. Wargi-wargi sadaya, ieu kaindahan Kampung Cimuntur sakumaha nu kauninga ku urang sadayana. Anu kaayaan alamna masih keneh endah, matak betah, matak waas wargi-wargi sadayana. Pasawahan anu masih keneh ngeplak hejo ngemploh di papaesku. Tatangkalan nu matak endah ka ieu lembur. Wargi-wargi sadaya, hayu orang tinggal kaendahan pilemburana, orang lajeng ka palih dia. Wargi-wargi sadaya ti palih dia urang tiasa ningal kaendahan alam nu aya di Cimuntur. Ka palih lebakna sakumaha nu kauningal ku urang, matak betah tumanina tur endah katingalna. Tuh wargi-wargi sadaya di palihan dieu cai masih keneh curcor oge ieu tampian atanapi bag-bagannya. Urang lajeng ka palih dieu wargi-wargi, urang ningali kaendahan kampung na di palih dieu ye. Ta wargi-wargi ieu pamoean opak anu disebat bele upami di Sunda mah masih kene aya ieu teh kajaman kabaheulaan wargi-wargi sadaya. Wargi-wargi sadaya urang nyobian lajeng kapalihan dia. Tuh di palihan dia wargi-wargi sadaya sebagian wargana osok ngagunakeun hawunya, masih kene ku hawu di lembur mah. Ta wargi-wargi sadaya ieu tawisna khas di perkampungan nyaeta opak cimpring. Itu nih hijau kuning kelabu, cuman tengah balado gue ya mah sanes balon. Ayo ciri tuangan anu aya di Sunda wargi-wargi sadayana. Wargi-wargi sadaya ya opak sampe atanapi anu disebat di Sunda mah opak cimpring ya hiji tawis tuangan aya di Pilemburan. Wargi-wargi sadayana beda tempat, beda desa, beda basa. Kukituna boh bilih pribados di Soledad letah dina basa, kirang merenah dina nempatkeun cara. Punten anu kasuhun wening galih nu dipamrih ti sadayana mugia ageng tawakup jembar pangapuntena. Tumorojog lain ngajago, capetang basa lain ku bisa, mung ieu mah sakedar tawis kaasih jeung kadeudeuk pribados karena bahasa oge adat budaya Sunda. Wargi-wargi sadayana waktu enggeus cundu mangsa tepang geus lekasan. Wanci nu geus nyapi alatan mangsa nu ngajak pisah. Insyaallah dina dinten enjing oge di lembur anu sanesna urang tiasa patepang deui
kalayan sadayana ayat dina ginanjar kawilujengan. Panutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.